ulah nganilai batur pedah teka masjid, tau nganilai batur pedah teka tempo di kopeah, tau nganilai batur pedah tengingki ke masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyatet amal batur, bisa jadi hareupeun Allah aya amal ibadah anu urang teu apal disumputkeun ku si eta. Naon cing? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna. Pangaosan kieu kaciri. Amarana ibu ngaos kaciri. Tapi aya ibadah nu teu kaciri. Jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang. Tuluy eta selang teh lesot ku ibu teh dipangmenerkeun. Na eudeuh ibu bebeja tuluy datang kanu boga selang ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can bisa nu leutik-leutik we gunukeun. Matak entong ngalalawodehkeun perkara nu leutik. Hareupeun Allah manu dijamin adalah ikhlasna hate katimbang gede tapi medenghel hate hayang kapuji batu. Kieu kan pakullu amalin, maka saban-saban amal la yumkinu israruhu, anu teu memungkinkeun itu amal teh nyumputna. Kal haji sapertikeun ibadah haji, wal jihadi jeung sapertikeun jihad, wal jum'ati sapertikeun jumaahan, wal jamaati jeung sapertikeun berjamaah. Eta moal bisa nyumput pasti katempo. Nah, amal anu katempo tetep itu urang kudu bersegera. Amal anu katempo. Nah, pangna amal anu katempo urang kudu bersegera sabab hukum itu keuna kana perkara anu katempo, teu keuna hukum kana perkara anu teu katempo. Ikhlas ari ikhlas katempo teu. Ria ari ria katempo teu. Mastudia fi ghaibi saroi rasoharo fi syahadati zawahir. Anu nyumput dina hate bakal teh mong kana awak, tapi teh setiap anu teh mong dina awak bisa menteun kana hate. Jalma anu ikhlas ya pasti bakal daek nginjit ka masjid, pasti bakal daek berjamaah. Sok sanajan jalma anu ka masjid, sok sanajan jalma anu berjamaah, sok sanajan jalma anu haji, itu belum tentu ikhlas. Ngan ari jalma anu ikhlas mah pasti bakal ngalakonan sabab naon? Bersegera. Wa izharu batin, jeung wayahna dina amal zahir mah dina amal anu katempo kudu izhar dina gemarna, kudu katembong dina resepna. Cirining anu resep kumaha nya gancang-gancang. Tujuan akan mengingatkeun ka jamaah akang itu sae tujuanna mah supados teu aya rasa ujub dina amal, ulah ngarasa bahwa amal urang leuwih hade daripada amal batur. Sabab maksiatun aurasat zulan khairun min taatin aurasat izah gitu kan. Maksiat wae anu ngawaris kana rasa hina mah itu lebih halus daripada amal taat anu ngawaris kana rasa mulia. Namun ieu mah hanya memperjelas, bukan bantahan, bukan debatan. Ieu mah memperjelas sangkan urang tetap bersegera dina ngalakonan amal anu zahir anu katingal. Ulah ngarasa bahwa ria itu jadi rusuh tina amal. Ulah ngarasa bahwa urang can bisa ikhlas itu bisi aya kesimpulan ngabaekeun, ngahensokeun urang lesot tina amal kedah can bisa ikhlas. Eta anu dihawatoskeun penjelasan ieu.